Mitra kaum dangu, ti sore keneh Darman sesebelakan bae, bangun anu rek manggih karewas. Hatena pating sareblak teh lain bebenjon, sesebelakan lain sebelah kadaharan ieu mah, tapi sumeblak hate. Padahal cek rarasaanana mah manehna teh asa teu kungsi boga pasoalan. Dina wanci sareupna bari nyarande di tepas imahna, Darman ngalamun mangsa nu katukang waktu baheula diajar ngaji di Kobong. Kobongna Pak Ustad Ki Juheri nu aya di Pasir Haur, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Najan leutik tapi santrina loba, dalah ti piluaran oge teu saeutik anu malah santren kadinya. Cacakan Kobong leutik tapi lulusan pasantren Ustad Ki Juheri mah loba anu jadi tenaga kerja Indonesia atawa TKI atawa tenaga kerja wanita atawa TKW ka Arab. Ras ingat kana kalakuan harita waktu manehna keur aya di Kobong, jeung kabeneranana teh manehna kasup santri anu geus rada aya umuran. Mun seug dibandingkeun jeung nu liana mah atuh eueuh anu warani ngungha ka Darman teh. Mitra kaum dangu, inget we harita teh unggal saban bada Isya manehna sok ngajak para santri kaluar ti Kobong. Padahal Pak Ustad nama geus ngawanti-wanti yen para santri teu meunang aya nu kaluar ti Kobong wanci kitu. Sok sanajan alesan nu bae oge, tapi ku Darman teu digugu. Jeung para santri harita ngahaja nguseup lauk emas di balong leutik tukangeun Kobong. Sanggeus bebenangan tuluy digaroreng dipake dengan sangu, atuh manibala kecerakan dahar jeung goreng lauk emas teh. Sasat unggal poe arang langka manggih lauk nu merenah kana letah. Da biasana mah mun teu jeung beuleum pada kalan-kalan manggih lauk teh paling asin teri. Eta ge meunang babakalan ti imah dihijikeun jeung sangu liwet nu diasakan dina kastrol. Mitra kaum dangu, eta mah baheula. Ayeuna urang balik deui ka waktu ayeuna. Meuni anteng Darman ngalamun, rusras inget pangalaman baheula basa keur ngobong di pasantren Ustad Juheri nu aya di wewengkon Malingping, Banten Selatan. Teu karasa ngong weh kadenge sora adzan magrib, ngahudangkeun Darman tina lamunan. Korejat maehna ngorejat, bari ngusap beungeut kedal istighfar. Astagfirullahaladzim, cenah tuluy cengkat. Geus kitu mah ngojengkang, buru-buru ngajugjug ka tampian arek wudu. Rengse wudu tuluy ngamparkeun sajadah, rek ngalaksanakeun salat magrib.
Mitra kaum dangu dina saat kitu ilaharna mah haneuten kadenge jigrahna sora barudak arulin lulumpatan di buruan ucing-ucingan atawa ukur ngudag-ngudag kalangkang na sorangan harita macap jempling paripurna sasat teu kadenge sora ganggang acan ti sore keneh barudak mah geus dihiap-hiap ku indungna sina ngarampi disingsieunan ku sandekala nu sok turun wanci magrib jeung enyana dina reupna turuni indung peuting teh aya nu harirup dina wang-wangan maranehna yen aya jirim tan katinggalan tapi karasa ayana asa diringkangan ngadoho ka unggal buruan kitu nu karasana ku Darman oge dina kaayaan anu samodel kitu mitra salila salat jeung wirid hate Darman asa teu puguh tagiwur bae awakna pating sariak kawas aya makhluk halus anu ngadeukeutan dalah sanggeus rengse wirid rarasaanana mah ngadon tambah teu paruguh bulu punduk asa mudig-dig kukurayeun sanajan geus babacaan sabisa-bisa tapi angger mitra anu pating sariak dina awakna teu leungit-leungit nah atuh mitra keur kitu teh ana siat plus aya dua manuk lalai ararasup ka jero imah terus kawas anu rek narajang ka manehna mireungeuh kitu sabisa-bisa Darman hojah tasbeh anu dipake wirid ku manehna dipake ngabebukan eta lalai anu pating syariat tapi mitra lalai teh kawas anu ngarti sanggeus babalicetan seak deui narajang dua nana ting sareak ting sariut wer Darman muterkeun tasbehna hiuk dipake ngababukan dua lalai anu keur ngagigila eta lalai kawas nu rancingas sakabeh serangan Darman teu bebeunangan satu andika teh cek Darman barijung nangtung terus masang kuda-kuda telila ngadenge sora salakina brag-brig bro kurunyung pamajikanana nyamperkeun ti dapur nah atuh karek ge pamajikanana ngelol ana siot teh lalai anu dua teh malik narajang ka pamajikanana makhluk naon atuh ieu teh Kang cek pamajikanana naon ieu teh Darman gancang halangan bari ngababuk-babukeun tasbehna pamajikanana rawah riwih terus nangkep awakna aduh Akang aya naon ieu teh eta naon eta nu ting syariat lalai geuningan Akang cek pamajikanana bari tutunjuk wayahna sauran abah piwarang ka dieu enggal kitu cek Darman bari setengah nyurungkeun awak pamajikanana titah ingkah atuh balenyang pamajikanana lumpat keluar ngajog-jogi mah kolotna
Sok lawan kaula sia. Montong ngaganggu ka pamajikan ka keluarga aing. Ceuk Darman nyentak. Lalai anu dua pung kaluhur. Rada luhur ngapungna ayeuna mah. Tapi na atuh anak sak teh tuluy narajang deui kana sirahna. Mireungeuh kitu rikat Darman muka kopeahna. Lalai anu keur nyirorot rek narajang ka manehna teh sateker kabek dikepuk kopeah. Heyuk ceplak mertela ngembang boled mitra. Guprak lalai anu hiji teh murag di hareupeun manehna pisan. Ari anu hiji deui ngajauhan. Kawas anu keur ancang-ancang bener weh. Ngan sakiceup siut eta lalai narajang deui. Andika yang binasa ha? Cek Darman bari ceug kana sapunyere. Teu antap parah deui yuk ngababuk eta lalai ku sapu. Anu kabeneran harita aya teu jauh ti tempat manehna wiridan. Sakyu kabak lalai dibabuk ku sapu. Guprak weh. Ngaguprak mitra. Lalai dua nana kokosehan kawas anu keur sakaratul maut. Mitra kaum dangu keur kitu. Kurunyung Abah Mirta kolot pamajikanana. Bapak mitohana anu kabeneranana teh katelah kolot anu mibanda ilmu kebatinan. Asli nama urang Cianjur Selatan, tapi turunan mah ti Jampang Surade. Bari rada leuwas pok Abah Mirta tumanya ka Darman nu jadi minantuna. Aya naon atuh ieu teh? Man. Bah Mirta tumanya bari panona rurat tereret ka ditu ka dieu. Eta geuning lalai. Tah geuning Abah. Nya aya naon atuh ieu teh? Bieu si Nyai nyusulan Abah. Ayeuna di mana si Nyai Abah? Hah? Si Nyai di mana? Di ditu di imah. Dicarang balik deui ku Abah bisi kumaonam. Kieu ieu teh Abah. Ceuk Darman nu terus nyaritakeun kejadian anu karek pisan kaalaman ku manehna. Mitra kaum dangu peting beki jempling hawa tiis matak sungkan rumingkang.
Dina kaayaan kitu reng Sedarman nyaritakeun kejadian anu karek pisan ka halaman. Pok mitohana tumanya. Oh, jadi gitu kejadianana. Laras Abah, hidup boga dosa naon? Kumaha maksud Abah? Maksud Abah teh hidup teh boga dosa naon sugan? Mitra satu tas diceritakeun nu karandapan ku Darman. Mbah Mirta tumanya. Darman ngahulang, rarasaan manehna asa teu boga dosa naon-naon. Heuleuy keudeu pok Darman nembalan. Dah raraosan mah asa teu gaduh dosa naon-naon abdi teh Abah. Eta lalai anu dua prajurit ti kerajaan siluman eta teh. Kumaha Bah? Lalai anu dua teh prajurit ti kerajaan siluman. Kerajaan siluman. Bah Mirta ngajentrekeun. Sik ingat boga dosa naon atuh dina poe ieu. Mitra ditanya samodel kitu lang Darman ngahulang. Bari ngingat-ngingat sagala rupa anu geus dilakukeun ku manehna. Dina poe harita ditetek pikiranana di sawang-sawang ti mimiti salat subuh nepi ka magrib ieu. Tak we manehna ingat kana hiji perkara gebeg manehna ngagebeg satengah ngarenjak. Ras inget bada lohor manehna mantas maehan orai hideung anu asup kaburuan imahna. Oh emut aya nama Bah, cek Darman. Barabat kumanehna dicaritakeun kejadian eta ka Bah Mirta. Bah Mirta unggek-unggekan bari gegerenyeman babacaan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Eta orai hideung. Semun Bah, anu dipaehan tadi teh keluarga siluman. Sok diuk kala diuk. Sila kayaknya ditukangan Abah. Urang sang harapan kuduaan. Cek Abah Mirta bari gek diuk dina sajadah. Urut Darman salat. Tuluy babacaan. Mangga Bah. Cek Darman bari gek sila andeka suning sakabeh elmuna si Abah teh ditumplekeun. Rek nying hareupan raja siluman orai hideung anu ceuk ijiranana bakal nyerang ka Darman jeung manehna. Mitra kaum dangu ari Darman diuk sila tukangeun mitohana bari leungeun teu lepas tina tasbih. Sakabeh pikiranana difokuskeun ka musuh anu baris datang. Tidinya mah duanana teu kadengena naon deui. Iwal ti sora gerensemna jampe pamake. Di luar langit cahaya bulan lain matak ngabeberah ngaudang waas. Tapi kawas negaskeun tetenjoan ngahirupkeun kalangkang dina implengan. Asa aya nu keur ngaringkang buat lebah mana. Tapi sidik cepet lempeng keur ngajugjug ka lebah imahna. Malah asa geus cunduk kaburuan nu rek neang teh. Unggal kadenge sadanu ngagilisir kana bilik atawa palupuh anu ngaleket Darman curinghak. Jajantungna ngageder, awakna ngadeg-deg. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun.
waktu Bah Mirta jeung Darman keur fokus wiridan sak sora angin manehnya ngagelebug hiuk sebrag nembrag Panto Imah. Atuh Panto Imah teh muka padahal dikunci engselna kot karujat. Gelebug angin asup maneh ngagelebug. Bah Mirta wiridna ditarikeun. Kitu deui Darman sarua narikeun sora wiridna. Saling patembalan. Angin anu galebug ujug-ujug leungit. Tapi teu lila ti harita. Biji lahaseup minuhan eta rohangan. Geus kitu jangelek ngajangelek orai hideung maneh gede. Hampir sarua jeung leungeun kolot orai teh ulu gageuleug kawas anu rek maco. Ari Bah Mirta pok ngomong kalayan tatag. Saha Andika? Orai anu eulegegan teh terus muter ngurelingan Bah Mirta jeung Darman. Pas hareupeun Bah Mirta pisan orai eureun selenge ngomong nyawara orai teh Mitra. Kaula bapana orai anu tadi barang dipaehan ku anak Andika. Cenah bari muter-muterkeun huluna. Dangah orai teh jiga orai kobra. Tapi eueuh nu meber dina beheungna. Hutang nyawa dibayar nyawa. Nah anak Andika bet asup kaburuan imah anak kaula. Ulah nyalahkeun anak kaula. Tembal Bah Mirta. Teu bisa manusia. Kaula rek minta ganti. Kaula rek minta ganti. Ceuk eta siluman orai. Naon? Tanya Bah Mirta. Anak Andika rek dibawa ka negeri siluman. Rek dijadikeun tawanan. Oh, prak geura bawa. Syukur aya diijinan mah. Syukur aya dibikeun mah. Ayeuna rek dibawa ku kaula. Tis kelanan. Elehkeun heula kaula. Bah Mirta nangtang. Kawas nu wani we sia manusia. Mitra kaum dangu eta siluman. Anu wujudna orai seuli menenya kakak. Sorana handaruan matak muringkak anu ngadenge. Sok geura keterukeun ilmu Andika manusia. Orai malik nangtang. Bah Mirta pok ngomong ka Darman. Tetep wirid ulah kaganggu, wirid. Cek Bah Mirta bari noelan. Atuh beki husu weh Darman teh. Panonna ti paparaket peureum. Ari orai anu aslina siluman teh ngaleor mundur kawas anu rek tatahar narajang. Demi Bah Mirta mingkin waspada. Manehna taki-taki bisi eta orai narajang ka manehna. Mitra kaum dangu bener weh. Ukur hitungan detik anak geleber teh orai ngalayang kawas anu hiber. Sakitu tarikna siut nyamber kana beungeut Bah Mirta. Gilek sakiceup Bah Mirta ngagilekeun sirahna. Bari ngababukeun leungeunna. Plos orai ngahanca angin ari leungeun Bah Mirta kena pisan kana awak orai. Seak ceprak koleang prak antuk nama Mitra.
orai ngagubrag hareupeun Bah Mirta. Tapi orokaya tetela manehna teh masih mibanda kekuatan anu kawilang lain kekuatan siluman biasa. Kusabab betelila teh eta siluman anu mangrupa satu orai teh narajang deui manis sakocepat siut heat Bah Mirta nenggelkeun pereupna. Kedu pereup Bah Mirta nenggel pisan kana hulu orai. Mertela ngembang boleh kuprak orai ngagubrag deui. Terus ngaleor les weh. Orai teh ngalengit teuing ka mana ngarelasna. Tapi mitra na atuh cacap jirim orai ilang musnah tanpa kadana. Ujug-ujug sangelek ngajangelek tangtungan jalma jangkung badag. Sirahna bolenang, awakna kawas buta. Nepi ka nyundul kana langit imah, pakulitan hideung parangas. Mireungeuh kitu jung Bah Mirta cengkat. Ari Kudarman mah bet ku aneh teu katempueun saeutik-eutik acan. Yen harita teh aya siluman anu ngajangelek keur disang hareupan ku Bah Mirta bapa mitohana. Hei manusia, kaula rek mawa jalma anu geus maehanana kaula. Ceuk eta siluman keukeuh hayang mawa Darman ka alam siluman. Kop bawa. Kalayan teuneng ludeung Bah Mirta ngajawab bari pok nang tangan. Tapi sing hareupan heula kaula bapakna yeuh. Cacap Bah Mirta nyarita na atuh gebur teh. Siluman buta ngaburakeun seuneu tina sungutna. Rek ngalenta bawak Bah Mirta. Tapi Bah Mirta geus pangalaman dina nyang hareupan nu kieu mah. Ngan sakilat meh ngagilekeun awakna gebur plos seuneu anu kaluar tina sungut siluman teu kungsi ngarerab awakna. Gajeleng siluman narajang deui ngagunakeun pakarangna mangrupa iteuk nurupana kawas orai. Manibang baraan huak hiu ka kenca, hiu ka katuhu, hiu ka luhur, kahandap, plap kep weh. Sakocepat Bah Mirta newak eta tongkat. Tuluy ditarik ngagunakeun tanaga batina. Mitra kaum dangu, siluman anu jangkung badag kawas raksasa teh tisusut sajroning Bah Mirta ngaluarkeun tanaga batina. Tina dampaleungeuna kaluar cahaya semu hejo mitra. Tina dampaleungeuna kaluar cahaya semu hejo, punten. Tur cahayaan eta cahaya teh keuna pisan nanggal kana dada siluman. Balukarna eta siluman ngagoak maratan jagat. Dituturkeun ku sora anu les-lesan bangun kerenahan ka nyeri. Belesat eta makhluk teh ngabelesat ti hareupeun Bah Mirta. Samemeh ngaleungit eta jirim siluman buta teh ngomong ngarumasakeun ka soranana. Oh, ampun manusia. Kula nu masa katitih pangarti ku andika. Ceuk eta siluman. Les jirimna ngaleungit.
Mitra kaum dangu rengse eta pok. Bah Mirta ngomong, "Udang jang, geus aman, udang." Cek Bah Mirta kaminantuna. Nyah Darman benta terus nguniang hudang. Teu karasa geuningan Mitra. Harita teh wanci geus beurang. Panon poe meletek ti belah wetan. Cahyana beureum sumiratlir kingkilaban nyangan langit. Mawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia. Papadut anu kandel nyasakeun ciremis nu ngagarendang dina tungtung dang daunan. Tingkar selak murag maseuhan endahna alam lembur dina mangsa harita. Sora hayam kongkorongok patembalan ngahudangkeun pangeus lembur sangkan gewat sacabakna. Kang Sule oge harita geus mancen berangkat digawe. Tatanggana Darman, Mitra dina kaayaan kitu torojol apa majikan Darman norojol. Bari hari wes-wes tumanya kasalakina. Akang, teu kuna naon Kang? Ente nyi. Tah engke majang. Ceuk mitohana. Sing ati-ati mun aya orai hideung. Mun biasa mah mun biasa mah mentong dipaehan maksud teh. Maksud teh kumaha bah? Kieu jang. Ari teu nyerang jeung teu ngabahayakeun mah anggur usir we make haur koneng. Nu matak ari urang Sunda mah di imah teh kudu ngampihan awi haur koneng ujang. Paranti paneungeul eta teh. Tah, kecuali orai teh rek ngabahayakeun urang. Dasar wae eta oge makhluk pangeran. Mohon Abah. Ya, kardi. Laras bah, laras. Nu boga hak pikeun hirup di alam naon? Di alam dunia. Tah, nu boga hak pikeun hirup di alam pawenangan. Sumun Abah, sumun. Tembal Darman kalayan daria. Sok atunya, Abah rek mulang. Ceuk Bah Mirta nu terus ngaleos ninggalkeun imah Darman katut pamajikanana. Hatur nuhun Abah. Nya Nyai, si amu geus udang. Atos Abah. Tembal anakna. Mitra kaum dangu di luhur langit kapireng panon poe moncorong cahyana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling. Ari manuk recet di sarada bangun nu ngabageakeun sang surya nu karek pisan medar. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan